Anu berikutna ieu teh penagihan ka Kampung Orongo, Desa Gajah. Berarti daerah ieu meureunnya. Da ayeuna Google Map mah sarua teh. Kopi Kang. Pak, siapa? Halus sih tidak itu halus. Assalamualaikum Mang Ujang. Waalaikumsalam. Sep. Kemana wae, Sep? Asa geus lila tara panggih. Di heula atuh. Ngopi heula. Ngopi. Ya. Yap. Kupa kopi. Utang ya bayar. Hayo wae aing mah di zaman lebaran 2015 nepi ka ayeuna 2025. Mau di sana ye nepi ka geus saya utah. Lagi oge. Buk tinu hideung nepi ka beureung. Atuh Sep, cing waktuna keur kieu mah. Urang kira maneh ka dieu teh rek ngajak reunian, Sep euy. Heueuh ya ge reunian mah reunian. Ngan peda ieu hutang kudu dibereskeun heula. Lain kalah kasiga angin we ngeplos. Lain kitu atuh Sep. Ngarah geunah ieu mah. Kopi heula gara. Anggap we atuh ieu mah kopi rasa minta maaf, Sep. Pak Agus, cing nyiankeun deui bentak eta tah kopi cenah ieu. Si Asep babaturan nyian kopi, rek kopi hideung, rek kopi susu, rek kopi mik eta mah. Kumaha Mang Agus lah. Lah kopi Kopi eta Mang Agus. Pusing aing mah. Jauh-jauh ka dia rek nagih hutang kalau ka diajak ngopi. siap. Sep. Yo, ayeuna mumpung jadi kopina. Ayeuna mah ngobrol lah ulah para itu kuning kene kopi heula. Ngobrol. Salah baheula inget teh maneh ka mantan si Euis ke SMA nu klasik PS 3 teh. Eta anu huntuna rada konek. Anu ada nyengsolnya, Terus make behel Gusti nu Agung padahal aing mah geus pohon. Nah, maneh kuat kainget kene. Ayeuna mah jadi gelis ya. Singina jadi kembang ieu, kembang kota ayeuna mah, lain kembang desa deui. Di mana ini alamatna? Hah? Ayeuna di pengkolan eta ya kene. Angger kene di Kampung Orongo ieu. eta di desa Cireut. Gala. Nah, mah jeung mamawa di urang hutuna koneng sagala. Saha eta euis teh emang? Wah, di urang itu tuh. Mah jeung mamawa di urang sagala untuk koneng. Nya. Aing maneh apal di mana eta tadi? Tadi urang Apaan potongan si ieu ke SMA mah? Ari ngomongkeun mau ulah goreng-goreng atuh. Ngomongkeun mah nu halus. Nya geus we. Dan niat ti awal ge urang datang ka dieu teh lain erek ngomongkeun masalah percinta-cintaan teh anjing. Ieu teh erek nagih hutang titik eueuh koma. Kan boga utang atuh. Ieu Sia udang boga hutang jadi. di mah orang ngopi heula aya ngopi kira lah sok ngobrol ka itu heula Ngomongkeun batu sok aku goreng nu halus terus pan tadi ge kembang desa tadi ge kembang desa aing untuk koneng asa teu pantes teh. aing mah jadi asal lieur niat ka dieu rek nagih hutang ieu datang deui lanceuk nasi euis pusing Sep alam heula ka mana atuh ka dieu heula ieu can beres on deui yuk heula Sep sampai aing mah Sep da urang teh ngarti urang teh boga hutang atuh cing tapi kan ayeuna teh urang teh da hayang mayar mah da di dompet mangpet teh kumaha deui atuh lain kitu Sujang yeuh deuleu nya catatan maneh teh ieu geus sagala kacatet dimulai di tanggalna tepi ka hutangna sabaraha-sabarahana kitu ge jeung janji-janji palsu maneh janji maneh geus leuwih ti acara sinetron jam 7 paham nepi ka dieu Ya, sejang teh. Nu baheula dibeli duit eta teh. Geus ludes duitna. Nah, ari hutangna can lunas-lunas. bener Mang informasi sudah sebenarnya teh gimana kayak gitu bayar tapi dompet kita tuh sajalan jeung hati gini kan ulah wae Paksakeun anu mayar hutang mah.
naon ge. Jadi lamun di mana orang butuh babari. Ya, sujangnya, keun weh masalah hutang mah kembali. Ayeuna nama mayarna dicicil, tapi wayahna ieu bohongna teu bisa diangsur. Geus lah kitu mah deal. Baelah urang bae nyicil 2 kalian ge wani, tapi bonusna ye Naon? rokean lagu sedih. Cocok. Judulnya hutangmu buka hatiku.